Ini skinya genangan ya Allah. Tong so cicing na panto. Pamali. Pohon pamali. Nong tot jodoh. Sekolot. Mitos. Itu naon sih teh? Jang. Pamali, cekolot, pamali kunaon nya. Sok gede hutang, da baskom teh. Nah, mitos dan gede hutang enggak. Mitos. Bu pamali eta teh. Sok gede hutang, sok gede hutang enggak. Gede hutangnya eta. Kitu pan teh tah budak ayeuna mah teu ngawaroda oge dina naon Tadi ya mana ya ki. Ai mana eta rek naon? Rek di angir. Pamali di angir buri teh. Ya kunaon? Cokolot tawongeun, cokolot oge pamali. Teu nyaho mah. Abah pamali. Non. Tadi eng. Mama, ka mana maneh? Kamari teh meuli tungir lin. Meuli. Hayang dibeuleum, geus beak di daang ku aing jeung aki-aki. Hayang dibeuleum. Pamali. Nah, kumaha pamali? Orang kantungir. Sok ditungirkan ku salaki. Ah, mitos meureun laki nae mun ti teh goblok. Mitos. Gua mali. Cekolot batur hayang tungir. Eueuh beak. Ah, kaluman aing mah. Pamali, tong sekudak kadekana tihang pamali. Ya pamali kunaon? Cekolot pamali cenah sok dituding ku batur urang teu naon ge dituding naon tuding maok, tuding naon. Pamali. Coba lupa dituding. Pamali ciga teh nyakeun ka kolot ka batur. Aing mah ulin mah sogal dilarang. Ya kunaon jelema ku ngaganengkeun nya kaluman. Pamali. Pamali kunaon deui sok diturutan cenah itu penting kuririwa. Riwa ada Mitos. Oh, mah nyakek mitos naon cekolot pamali mah pamali. Turutan jelema jahat. Pamali cekolot geus tatalu pamali ih jelema nanahaun kitu patutnya terbang geureuh-geureuh. Aing mau denge mitos eta mah. Mitos. Mitos kolot zaman baheula. Beres. Hei, baya mah. Naon deui cing anu pamali selain tinu tadi? Dasarna masih loba. Anu apa? Komen di kolom komentarnya.